Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna habama sayaktos napang dipika cintana perkara yaqulu anu sasauran sa'al abdu hiji hamba. Idastai kodo di mana-mana hudang ieu si abdu min naumihi tina sarena ieu si abdu subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir kana lapad subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanalladzi maha suci dat yuhyi anu ngahirupkeun ieu ladi al mauta kanu marawat wa huwa sareng ari Allah atawa ladi ala kulli syai'in kana saban-saban perkara teh qadirun eta anu kawasa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al khatibu Imam Khatib an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala la yanzuru eta henteu ningali Allah ila suwarikum kana pirang-pirang bentuk aranjeun kabeh wala ila ahsabikum jeung henteu kana pirang-pirang jisim aranjeun kabeh wala ila amwalikum jeung henteu kana pirang-pirang harta aranjeun kabeh walaki yang zuru tatapi ningali Allah ila qulubikum kana pirang-pirang hati aranjeun wa amalikum jeung kana pirang-pirang harta jeung kana pirang-pirang amal aranjeun kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala la yardo eta henteu mikarido Allah li abdihi ka hambana Allah al mukmina anu iman idza dahaba di mana-mana maut. Itu si mukmin idza dahaba di mana-mana maut saha bisopihi kakasihna ieu mukmin min ahlil ardi ti ahlil bumi pasobaro tuluy sabar ieu si mukmin wahtasaba jeung gawe karena Allah ieu si mukmin bisawabin kana ganjaran dunal jannati henteu kana surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis An-Nasa'i Imam Nasa'i an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala la yadlimu eta henteu ngadolim Allah al mukmina ka jalma anu iman hasanatan kana hiji kahadean yu'ta dibikeun naon alaiha ieu hasanah pi dunya di dunya wa yusabu sareng diganjar naon alaiha itu hasanah fil akhirati di akhirat wa amal kafiru sareng anapun ari jalma kafir wa yu'ta tah dibikeun naon bihasanatihi pirang-pirang kahadeanana ieu si kafir pi dunya di dunya hatta ida abdo sehingga di mana-mana naruskeun ieu si kafir ilal akhirati ka alam akhirat lam takun tah teu bukti lahu pik eta tetep pikeun itu si kafir naon hasanatun hiji kahadean yu'to anu dibere ieu si kafir alaiha karena itu hasanah khairon kana kahadean. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala layak balu eta henteu narima Allah minal amali tina hiji amal illa ma kecuali amal kana anu bukti ieu ma teh lahu ka Gusti Allah teh kholison eta anu ikhlas wa betugia sareng disuprih bihi ku ieu amal naon wajhuhu karidoan Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis An-Nasa'i Imam Nasa'i an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah. Inna min haqqil waladi sayaktosna eta tetep tina hakna putra ala walidihi anu wajib ka sepuhna ieu si walad ayu alimahu ari yen ngawuruk ieu si walid ka walad alkitabata kana nulis wa yuhsina sareng ngaluskeun ieu si walid asmahu kana ngaranna ieu si walid ngaranna ieu si walad wa ayu jawi-jahu sareng ngawinkeun ieu si walid ka walad iza balago di mana-mana baleg ieu si walad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Najjar. Inna minas sunnati sayaktosna eta tetep tina sawarehna sunat Rasul ayah ruja arian kaluar sarojulu hiji lalaki ma'adhaifihi sarta tamu na ieu si rajul ila babidari kana lawang imah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah. Inna min syarrinna sayaktosna panggorengna manusia indallahi mungguh Allah naonana mangzilatan martabatna yaumal kiamati dina poe kiamah teh arojulu eta lalaki yubdi anu ngadatangan ieu si rajul ila imroatihi ka pamajikanana si rajul wa tubdi sareng ngadatangan ieu imroah ilahi ka rajul sumayan syuru tuluy nyebarkeun ieu si rajul sirroha kana rahasiana ieu imroah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim.
Innallaha ta'ala sayaqtosna Gusti Allah ta'ala yuhibbu eta mika cinta Allah. Asahla kajalma anu lemah lembut at-taliko anu marah maibudina. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Asy-Syairazi Imam Syairazi an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah. Innallaha sayaqtosna Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta Allah arif ko kana welas asih bil amri dina sagala urusan kullihi tegasna sakabeh amru. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Al Bukhari Imam Bukhari. Wallahu a'lam bissawab.